Aduh, hirup kieu teh nya. Tiga berduit we kieu aing. Kudu kumaha geus kieu ya. Beli tuyul aja gitu aingnya. Tapi kamana meulina? Pikiran ngajual online mau tuyulnya. Mun ngajual online mah aing teh ah, nyobaan heula di HP ya, sugan aya ya. Dijual tuyul harga 500.000 siap cari uang. Iya ya. Coba COD sekarang kirim. Oke. Masih kemana yang duitnya? Bingung duitnya. Minjem mana ya? Bos Cipto tunggu gaut. Enawan orang terkaya segar mana? Halo? Bos? Kernaun? Oh, kayak perlu orang Nek ngecelok duit 520.000 mah ente perlu pokoknya mah minggu harap lah diganti oba orang duit sugan minggu harap mah ayo nak kai mah ayo siap pakai jaminan. Oh, jaminan naon urang. Aya TV arek mah. Oke, nuhun bos, nuhun. Assalamualaikum. Salam. Bumina Bapak Upang di mana? Balik kidul. Nya. Doanya be. Solatnya. Mana nu rek oh deui teh. Cek aya keneh wae ngomong jam ayeuna teh. Gila. Sana main. Bener semuanya. Halo, Mang. Di mana, Pak? Anu Bumina 2. Oh, nu Bumina 2. Nya, pokoknya anu Bumina 2 weh. Ya, ke kadinya ayeuna. Ya, di antosnya. Ayo. Bapak Upang sanes? Mun, Ya ieu paket, Pak. oh, Kayak nya. korek. Tuh, teu gaduh, Pak. Duh, pakai naon? Eta ieu ya. Burit kaburitan ya. Nya kau jalan di situ kan, Pak. Campur ada lu. Ya, arposna, Pak. Nya. Itu arposna. Arposna nya. Rapana. Iya. Nya apa dia langsung wewe Ya, nuhun, Pak, ya, nuhun, yo. Nya, ayo. Kemarahan ini. 11. Ketujuh nama kita itu ya. Jauh ya.
Yul, sia kudu bisa ngasilkeun duitnya. Soalna aing keur balangsak ieu. Ibu utang can dibayar, aing 500.000 pan anjing meuli urut beli sia. Oh, ini kertas bungkul. Mantra untuk keluar tuyul. Balikin buku ini. Coba baca 3 kali. Jak cinghol ucing nanjak tuyulna nonghol. Jak cinghol ucing nanjak tuyulna nonghol. Jak cinghol ucing nanjak tuyulna nonghol. Yul, ih sia ya Yul, limbo aku dikucil sia mah. Aduh, sia jangan duit nak, jangan barang berharga nak. Usaha sia, aing buka duit, aing keur balangsak, aing loba hutang, utang aing 500.000 can kabayar urut meuli sia. Oke, ayo usaha. Ya. Dengekeun ku sia nya. Ingkirin mah aing jelema beunghar. Loba duitna. Cokot ku sia nu barang berhargana. Sia nyaho teh barang berharga. Sia kumaha? Nu berat. Tah, nu berat cokot ku sia. Nya, kade ulah henteu aing ke jagareun di dieu. Siap. Nya, ayo bro makan. Pasti ke si bos ya. Bos pasti resep. Anak goblok gila. Bos. Mana barang berharga nak? Iya berat. Haus. Alicia. Naon? Atuh iya mah coet sia teh berat oge. Ari teh bos cenah nu berat-berat. Maksud aing teh berat oge lain coet. Naon atuh? Emas. Oh, emas. Emas ya berat herang. Ya geheran, bos. Mana herangna? Herang mata sia soek. Berat herang buru balik dah. Jeung naon aing kieu atuh di aing dapur aing aya. Geus coba Besar tuyul. Bego. Coba balik dieu. Nah maka tinggal itu. Neangan di tong. Nyaneangan. Terus kumaha? Berat herang. Berat herang. Udah aing beli murah gitu ya tuyul. Siap. Duh, aing hendak kalau beli di online dah. Siap, bos. Malah yang gitu. Ini sieun cari dia ah.
duit. Mas naon ieu sia teh? Tinggal cek obos berat herang eta nu bos. Jeung naon anu kieu jeung ada guru sia emang. Suke eling sia mah. Maksud aing teh ieu tetangga aing teh mas loba mun disebut berat teh lain herang guci nyon. Aduh, dasar tuyul bego.